bener-bener yang meni anu kalori jiji acan. Biasanya sok anu liwat jadi dia. Komo ari balik gawe teh. Assalamualaikum. Kalau ada hasilan satu, hanya dari masjid. Karena orang serangan wae. Matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mah benar sih nu corona teh. Aing mah geus aman. Wah, aing mah lengkap mah beunang pisan. Ieu mah biasa di dieu sok aya jelema nu liwat. Ieu biasa mah aya tukang samangka. Kamera nah itu nya geus diumum kan. Oke nih. Hujan di situ. Wah, benar ribuan jelema keluar ini. Balik deui aing ah. Sarep kieu ban. Gerak. Aing lamun balik cara kan nih kolet aing ya. Udah tadi aing si tamu beas muluut. Dia aing ah. Anjing. Wawanian ya budak hiji. Desin kawah virus corona ieu teh. Kabarkeun ku aing aya. Hoi. Buset. Buset. Ih makhluk di mana ya? Naon sih ya? Yo. Syukir. Tah kan? Ya heuh da sia. Hana naonan? Make terpal. Suku make plastik, lungun plastik, sungut jadi plastikan. Kos nu burung ya mah teu. Tuh, corona tingali. Ikut oge dengan gara orang. Buset. Mal nepi ka dieu moal. Mal nepi pisan. Percaya we kana kos kitu. Iya, mana mah ketinggalan info mana mah. Buka TV teh di imah. Renyak meureun di pina, berita di TV. Kira lalajo. Yo, corona ieu teh mah wabah. Ya. Corona teh orang mana sih? Geulis henteu. Hayang wau aing. Ai sia jangan corona teh penyakit. Ya hayang kana penyakit nah. Ya, ente sieun ka penyakit, tapi sia teh sieun karena nyiptakeun penyakit. Malah dalil cenah. Geus ah, gerang manten kue ngerek belanja ieu teh. Tuh nya, sama salah tangkap wae, aing lain dalil ka sia, aing mah ngabejaan. Orang Sunda mah mau beunang karena penyakit kos kitu na eta ngaranna. Corona. Moal, da orang Sunda mah ngadarna ge naon? Angin kacang, jengkol, peuteui, tauco. Tah nu kalaritu. Dari batu mah kadang kos kitu, darna ge naon atuh? Jadi tong sieun mal beunang ka urang moal. Heuh nya jang, urang nget pak buligir kieu gerneng urang ge. Ya, orang Sunda mah mal beunang kana penyakit corona. Ya, orang Sunda mah penyakit nage rorombeheun. Babak inu kos ge babak. Bodo eusi tah di nu indung jempol. Mal beunang corona moal. Ah, tapi pahau deui. Ah, urang mah ngan sedia liburan di hujan. Nu kieu, ya nu kieu kasienan ku diri sorangan. Ah, geus ah. Lila teuing mah ieu. Urang kita ka pasar ku mamah urang, meuli oncom, teh meuli pais lembing, pais peuteui, pais jengkol. Ah, geus ah pokona mah keberangan aing. Antara itu penyakit corona mah. Nya penonton. Ulah sieun ka virus corona mah. Sieun mah anu nyiptakeun arurang. Nah, penyakit corona teh ambe orang bener deui kusabab anu lebih bahaya dibanding virus corona. Nyaeta poho kana kewajiban orang sebagai hambana.